A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu dawuhan Gusti Allah. Atanapi ngadawuh Gusti Allah. Hada yaumun ari ieu poean. Poean naon ieu teh? Poean dina waktuna diancurkeun gunung-gunung, diluapkeun lautan, dijatuhkeun bintang ke bintang, kalayan panon poe anu panas kacida. Tegasna eta poe teh poe kiamah. Di mana dina poe kiamah eta sadaya rasul dikempelkeun sareng umat-umatna. Tikamitan Nabi Musa, Nabi Isa, ogenan nu terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikempelkeun, ditaros ieu umat anjeun, ieu sanes umat anjeun, sadayana ditaros. Tah mudah-mudahan orang sadayana kalebet umat Nabi Muhammad. Begitu nasok agengkeun shalawat, agengkeun pasunatan supados kaangkeun dina yaumul kiamah umat mantenna. Aya naon kajadian deui teh engke teh salianti nu diancurkeun yauma yanfa'u sidikin. Dina poe eta kacida mangpaatna jami-jami anu sidikin. Sodikin teh nu kumaha, anu jujur, anu bener, anu ikhlas hatena. Kalayan tetep dina kebenaranna istiqomah eta sedikit. Sidqihum diebrehkeun kabenaranna di payunan Gusti Allah dina poe kiamah. Sabab naon matak diebrehkeun supaya dibales lahum eta tetep balasanana pikeun ieu jalma-jalma sidikin jannatun nyaeta pirang-pirang sawargana Allah. Tajari anu ngocor dina naon nu ngocor teh mintah tihal tina handapun pepohonan sawarga Allah. Anharu pirang-pirang susukan. Aya walungan madu, aya walungan susu, aya walungan tawar, aya walungan arak jeung sajabana dina eta surga teh. Anu langgeng eta henteu robah rasana. Kholidina bari tetep langgeng kekal piha dina eta sawargana Allah abadan saumur-umur. Ari di dunia mah paling oge 67 tahun tos teu kanikmati. Kalayan tos regrog tos teu kengeng barang tuang oge da kulantaran penyawat. Salajengna radhiyallahu anhum, Allah ngaridoan kasaha anhum kana penghuni sawargana Allah. Waradu anhu jeung penghuni sawargana Allah oge ridho ka Allahna. Zalika ari itu pisan jama-jama anu sidikin fauzul adim eta anu kengeng kemenangan adimun anu kacidageungna, anu nyata anu kacidageungna. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna. Lillahi eta tetep ngan ukur kagungan Allah hungkul. Mulkus samawati wal ardo, kerajaan di langit, wal ardo jeung kerajaan bumi. Jadi pirang-pirang langit Allah anu aduhna, Allah nu ngamilikanana. Oge di dunia di bumi oge Allah. Ulah ngarasa urang loba harta, loba kelibuk, loba mobil, loba imah, sawah buhureh jeung kebon ingon-ingon di mana-mana pamajikan gareulis eta teh sadayana ge nu Allah bakal dicanak deui engke mah. Urang mah uih mah teu mawana naon, bagean batureun. Bari batur oge nu dibere ku urang teh, anu dijual ku urang, nu diwariskeun ku urang eta teh sami amanah. Pamede angos sae meureun ngocor ganjaranana, pamede angos maksiat anger siksaan aya kabagean. Tah ku kituna eta teh sadayana oge amanah ti Allah. Wa ma pihina jeung milik Allah naon perkara pihina di antara kaduana janten lebetan dunya nu Allah sadayana pihina teh oge anu di langit sadayana oge milik Allah. Urang mah teu ngamilikeun naon jiga tukang parkir ayeuna gaduh ayeuna dicanak, ayeuna gaduh enjing dicanak, ayeuna cager enjing oge geuring. Anu kekal mah anu langgeng mah engke di yaumil akhir. Insyaallah mudah-mudahan orang sadayana kalebat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ari itu huwa Gusti Allah, tegasna Allah Subhanahu wa taala
ala kulli syai'in kana saban-saban perkara. Qadirun Allah mah kawasa. Jadi ulah urang ragu karena bakal aya datangna balasan ti Allah mangrupa pahala jeung azab. Ta eta yakin bakal ayana di yaumil akhir. Ulah ngarasa mangmang sabab lamun urang mangmang bisi kalebetna musyrik. Tah kituna mudah-mudahan patepang deui dina dinten enjing. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjing insyaallah dilajengkeun kana surat Al-An'am tegasna binatang ternak. Anu ieu ayat kahiji insyaallah. Mangga billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.